Akang rek mana, Kang? Ya baju goreng, mau tenong. Rek mana? Akang teh rek undangan Nyi. Ceritana ieu teh. Nah, Akang teh lalaki, piraku kondangan mau make tenong. Era tuh. ih, Nyai mah teh nyaho beritanya. Ayeuna mah Nyi lamun kondangan ulah make amplop. Mau kondangan, Kang? Ih, Nyai teh nyaho berita nanya. Naon gitu? Cenah ge Nyi ayeuna mah ieu kondangan make amplop teh kenakan pajak. Sia teh. Karunya tuh boga hajat. Mangkana eta akang make biasa teh kitu supaya nu boga hajat teh henteu kena pajak da marina karunya tuh mayar tenda murenan mayar nondinya lauk mayar eta pelaminan karunya atuh lamun undangan kena pajak mau sugana ya make biasa mah pajakanana gitu pajakna gitu kena pajak gitu Akang mau nyanyi. nyanyi gini ih nyanyi mah teh nyahuan ya nyanyi di panggung di tempat hajat ya teh kena royalti sih teh ih kena royalti Oh, jempling kena katanya kita hajatan morenan. aya nama wana lamun hajatan teh lamun arek make artisnya ulah teh nyanyi lagu batur Oh, nyanyi naon eta? solawatan gitu Menang salawatan mah. sanu rek metana eta royaltina orang solawatan hak ciptaan Gusti Allah Yang kemo orang salawatan we nya. parahnya mikir dia ampun aya undangan kena pajak Ini satu gram mangkat ngomong wae na. ya tuh nya akan mengatakannya kan kudu salaman tuh Kang, cenah temuna ayeuna Jimion narek karyanya, Kang. cenah mah tadi teh aing suruh tundang nama pelaku teh di kapitchen apa kemana nya tadi teh Kang, mana bedaknya yang geus beak? aja anu karyaan jadi nyai nurius budak beak Mending nih, Kang, kalau udah make bedak mah katempoana geulis, bersih. Batur kan seneng nampoana. Coba eta pamajikan saya eta nih geulis. Cenah pamajikan si Akang, bukan nu alus masalah kasebutna. Akang cenah. heueuh nya pamajikan saya teh cenah gelis punya dari si akang tuh kan nya aya nu disebut alus mah Coba lamun urang kaundangan dekil pamajikan saya teh nih dekil kitu meni goreng. Pamajikan si Akang, pantes atuh main mah koret. Tidak meunikeun bedak ke pamajikan oge. Koret dibelikeun. Usaha nu goreng, ya si Akang nu goreng mah. sok anu goreng mah kaitkeun kabeh we sok nu goreng mah suwe banget